Kaulah lamun seuk pinuh ilmu jemar padalar sugih ku pangarti pada hayang numpes jurig anu nyili uris setan sumaramah kelong anu newo-newo anu ngajajah di Amarta da kaula mios na ti nagara Pringgandani teh bade jajab tuangeun ka para tawanan nanging dijegal ku jurig-jurig eta ya bisa jadi nanging ieu teh anu jadi kaget teh aya salah sawios urang Kurawa anu ngiring ngarojong kana eta perjuangan jurig. Leres. Ulun kumawula sejak ulun kumawula ka nagara jeung ka bangsa. Pangawulaan kaula cenah geuningan tuh. Leres ati mana we pengalaman begini? Saya mah kerencana. Teu kapan pengalaman di tukang sayur pan meunang heuh. Kenapa? Pernah stiker sayang tuh mampara. Iya nggih. Sapraptane pun ieu Samba Purwagana putrana Batara Kresna anu ragrag anu ditandasa ku denawa ragrag di payuneun Sang Pandita Kalabendana. Kageternera haningali arah kageternera haningali kaget takkan giri-giri lagi ternera alah ya ingkang haningali ya saha kasih geningan ieu teh pun lanceuk ka Kang Samba Purwagana. Goreng patut satria dek berjuang ngaluarkeun Cipanon bisi mangaruhan kana hate sabab di dieu diperiyogikeun teh istiqomah munceuk kacamata agama jejeg anceg ulah ungut kalinuan ulah gedag kaanginan kasih tenang aduh moal teu ieu teh ku anu ngajajah rupina urang ngadoa ari doa teh eta teh senjatana kaum mukminin kaum muslim cing atuh pangarsa heug ngadoa sok ulah kenat-kenat ngadoa lamun jelema teu ngadoa hartina somong tah da urang mah diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan ngan meureun frekuensina kudu akur kudu lempeng ha nya eta frekuensi kasucian ha mangga ulan sok bersihkeun hate urang meredih manawi teu acan dugi ka waktosna ieu murang kalih puseurkeun urang gupai lelemutan anu jauh cing cunuk anu anggang cing datang atuh ieu tatuna muga-muga kulit patepung deui jeung kulit daging patepung deui jeung daging urat patepung deui jeung urat getih patepung deui jeung getih hei rohna geura datang hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gulung galang jadi hiji waras tu makaning jati-jati tu makaning waras Sang Pandita Kalabendana sacidu matu sakecap nyata dijabah sapaleja. Samba Purwagana teu sakara-kara kalayan lugay tina teu emutna lilir yang membangun ka ayang impen sare. Aduh, lilir yang membangun ayang impen sare sakedapan. Ampun buta kaula teh mangawe paehan kekena
Aduh tenang tong rewas bisa jadi Numayhanana bener bangsa buta penjajah anu aya di Amarta laras pisan kaulanun jelas kedupi teh saha ulah disajajarkeun jeung penjajah beda deui buta oge ngaran kaula teh kala bendana ieu teh pertapan ieu dupi ieu kaula ulun unggul ieu teh di mana di pertapan Tondawaru bulan hidup kakasih teh sambanya gening uninga apa putra na Prabu Batara Kresna leres ke pangna dugi ka hidup ragrag di ieu tempat ragrag kusaha kaula ditulungan bisa eling deui kieu kaula sadar bener nya hakikatna mah nu kagungan urang sadaya ngeresakeun salira tiasa jangira tangi nuhun atuh pangarsa tupi ieu teh tempat teh kareh kabanasapun ku nagara naon Amarta Pringgandani atuh anu dirajaan ku pun bibi panginten saha bibi Ratu Arimbi pan ieu teh adina aduh bagja teuing kasep bagja salamet alhamdulillah dengan terselamat kulen kaula teh lamun seug pinuh ilmu jemar padalar seuih ku pangarti mada hayang numpes jurig anu nyiri uris setan sumarawah kelong anu newo-newo anu ngajajah di Amarta da kaula miosna ti nagara Pringgandani teh bade jajab tuangeun ka para tawanan nanging dijegal ku jurig-jurig eta ya bisa jadi nanging ieu teh anu jadi kaget teh aya salah sawios urang Kurawa anu ngiring ngarojong kana eta perjuangan jurig tah bisa jadi Korawa awas eta dalang teh murid Korawa orang Korawa dalang anjeun milu ngarojong tunggu kehancuran leres kulan hancur dunia iya pasti ieu urang astina terlibat Allah sumuhun tangtos kulan aya Baladewa piraku Kangjeng Rama ua make pipilueun kana urusan nu kitu eta teh raja nu kagungan senjata nenggala Raja Agung teh banyak sakur jelema ngarti mah pipilueun kana urusan nu kitu bisa jadi bener laras teh kulan piraku kitu kaula nun bisi ieu mah jadi bieu pamaksadan eta paniatan lamun boga ilmu padamu jampe pamake teh rek milu bejuang pade niatna ge ieu teh pun anak ulun umul kakasihna ieu teh putra anak teh nuhun atuh nepangkeun nuhun Kang ke nah nyebat akang da umur teh kaula teh karek oge 18 tahun karek kaluar teh SPG nuhun kaula teh dek nyingkeulkeun baju leungeun keun sakatuhu kaula teh rek milu bajuang ka Amarta nuhun upami kaula sakti mah ke engke ge nuturkeun kasaktian mah asa bareng we jeung ieu jeung ulun umul sanggup anjeun pastina ge bakal pada newak kaula wayahna urang nyumput kumaha nyumput puni dinu caangna gerak bari teu katemong sanggup anjeun jadi sato ya sato naon sato lomong tong heureuy ya bener teu nyarinya leres nah nasib nepi ka kieu kedua atau ayangna abeh teu kaciri ieu mah abus ka Amarta
langsung ke tempat tawanan pangbubarkeun eta tawanan konsina rebut di pihak musuh cenah kala luar da ditawanana oge eta teh bari puasa di jero teh yakin ilmuna bakal leuwih mati da hirupna geus matuh di jero tawanan Sumohon timalan kaula nun mangga lah ridho pisan kaula leres timalan heug lajeng wae ieu samba purwaganda ditawa leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana yang ngelek jadi hiji banteng payung ieu samba uluh itu ya aduh geningan kaula teh bet jadi nu kieu wayahna urang bajoang Kang urang bajoang sae kaula nun pek atuh ka itu ka bisi kaburangan batur mah geus siap ayeuna teh anu saarah anu satujuan anu samaksud pejuang-pejuang geus siap tempur dina waktu ayeuna moal kapanerian nya leuwih hade terlambat jeung tibatan teu pernah mah murukan teh kitu tah nya sae we atuh kula jing init bral lumampah pangdoa kula aya di sakieureun atuh teng kaula nun kula nemalan ama pek teng kula hayu batur kurang init babarengan bejuang babarengan ngarebut negara deui hayu banteng kurang init babarengan geus nepi kana waktuna unjuk sumak aya pada lu